si Reni kot karajin dia eta mah Salim. Sakina dia. Terus kami Panjang tuh abi mah manggil atas sini mangke tuh. mah Salim ini buka sopan. Ayo apa? Oh iya. Jaketnya kamu yang bawa ke kelas ya. Apa? Bapak 2 menit nih. Terus saya ke kelas berapa ya? Ini pas saya kaberangan segala mana ya? Bisa. Iya, ayam tak Terus Pak, apa itu tadi sama kelas lain? Oh, kelas mana yuk? 12 kita itu. Kunaon betelak wae, Neng. Hah? Teu gerak ka deui Neng. Sok atuh. Ayeuna mah jam ayeuna tengah kalebet ka kelas, ngiring pembinaan kelas sareng Bapak. Sok bisa mau ini ke kelas. Eta naon teh ka pajaskeun nya. Cenah ka birakeun. Pak kayu ayeuna mah ngiring ieu Bapak. Sok calik dirinya. Hari sate kunaon telat wae ka sakelas nya. Iya Pak, abi teh bobonan sabtu wae. Atuh mannya maca wae komik, novel, batur mah ngapalkeun hingga jam 2 ieu mah kadang macam kali itu. Emang apa Bapak dia resep maresep. Tapi kan aku mungkin teh kemalinaan, bukan terlalu berlebihan gitu maksudnya. Maca teh yos maca komik tapi karena sekolah ge ulah dipikir katinggalin gitu, ulah dipikir ka kelas mungkin ka ayeuna kan mau sekolah we. Ya. Eta kunaon bibir ieu, bibir beureum. Biriban. Ngarahna pokokan Neng. Kieu nya budak sekolah mah tong kadiripan-diripan tong kadimeka-meka. Da non natural we batur ge da non masih normal gitu tong aya campuran lain sama pokoknya kacirina teh ame emang bener-bener budak sekolah anu bener anu bagus nya bakal kitu deh mah aslinya samun ke papanggih jeung Bapak deui kitu deui kayak lamun papanggih deui kitu deui bakal dihukum berat ya ku Bapak asli mah ya pelajaran lain. Oh, ya tuh sok. Ayeuna mah kan naon teh ku Bapak teh pasian karinganan lah ya. Biasana kan ka barudak mah kabaturna sok sajam 2 jam pembinaan teh. Sok ayeuna mah katarisa mah pada pariksa janji moal kieu deui sok ayeuna mah masuk ke sekolah kelas. Sok. Kita kelas lain. Ya, adanya. Assalamualaikum. Salam. Sosiologi, katanya nanti ayat tugas sosiologi, kabioge. Mau juga ada pelajaran mana geus can? Acan euy tiga nama. Kebiasaan mending ngapel acan. Maneh-maneh ieu komik we, ieu leugeut maneh mah ai tugas can beres. Sakitu genep ieu teh tugas. Padahal atuh neng ampura
di manusia. Mama newe lah. Iya, orang mah mau bejalan kok mana geus dibejalan coba saetan. Amin tadi sama kurang oge nya nanti si buku OSIS kurapa di sajagana bisa kene ngerjakeun tugas. Ya bagus. Sok kumaha ieu kerjakeun heula. Kerjakeun heula kaburiratan. Pak Edwin. Kamari Bapak tos masihan tugasnya. Mohon Pak. Sok atuh kumpulkan. Iya Pak. Saanu teu ngerjakeun tugas? Lamun teu ngaku ku Bapak dipanggil ya. Dari sana dia. Ya Pak. Mana teu ngerjakeun PR? Hilaf Pak. Hilaf. Mana mah lain hilaf, obat ting maca novel jeung komik. Jadi we teu ngerjakeun PR. Ya Pak. Yuk kayaknya mah di luar kerjakeun. Mohon Pak. Yo, maneh teh sakedeung teh ieu rek lulus. Diajarna cing bener-bener. Ya Pak. Tugasna diberesan. Tong anarese ieu mah ditunda-tunda, diengke-engke tugas teh. Lain maneh teh rek kuliah. Ya Pak, Bade. Nya sok atuh lamun rek kuliah, sok cing bener diajarna di ayeuna. Tugasna diberesan. Sok kuliah juga ditu. Capai cita-cita nu luhur. Ya Pak. Nah, soal ieu paham teu? Paham Pak. Paham. Soal nomor 2. Nah, paham? Paham. Terus we. Bapak sabar di Bapak. 5 menit deh Pak. 5 menit deui. Nya sok atuh dipahami ya. Bapak cekakeun heula pelajaranna sakitu. Punten beri aya kalepatan. Coba sekalian. Assalamualaikum. Saatnya istirahat. Ayo istirahat. Ayo orang jalan aja. Ayo orang Ayo. Taris, mana deh? Jajan mah. Sok gue. Urang mah deui kerjakeun salah tugas kan. Ya, udah tuh. Kudu dulu orang makan.
mana ke mana? Antara UGM sareng UI. Dekat UGM. Teresa mana dek di luar? Iya kuliah mah. Aya. Tapi kumaha jalan mah. Nah, di panjangan ya pasti hayang kuliah mah. Apa gitu? Kudu iya tuh optimis mendek ngiluan. Jadi kumaha tuh. Geus lah kumaha maneh we. Sekedap deui benernya aya nama beberes nya. Kumaha ieu teh acan beres, diberesin di bumi. Cek ku Bapak dikirimkan di grup. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Ayo Wi oi. Ayo. Hari saya pun baru. Moal pun gue. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya naon? Pak, tadi kan ada yang tentang perkuliahan. Semuanya Pak. Oh, namun perkawis kuliah mah mendingan cik bapak mah ka Patia Sila we nya. Nyarios itu Pak, kami bade ngasihkan kuliah. Kami bade ngalaman KIPOG. Hanya rasakan benar nyarios. Saur bapak. Ya terus sih. Dari Pak biasa. Assalamualaikum. Pak, tadi kita terus naruh ke Pak Asif tentang perkuliahan. Besar Pak Asif teh ka bakal we Emang bade kuliah kemana? ka Unpad. Pak. Terus kalau Bapak ya kenalan apa? Kendalana kan adi teh yang jika lulus teh yang kuliah. Kendalana nya eta. Oh, gampang lah itu Bapak diuruskan. Tapi tadi saya sudah diajak tim kedua soalnya tes kali patnya di sini. Terus mun gagal sekali kena ngantosan tahun payung. Oh, nya tuh Pak. Ya, inti nama diajar terus. Nuhun Pak. Kita ya ibadah juga sama itu. Hari marane ini ruangan sabaraha? Kabingung ruangan 2. Di ruangan opa. Di ruangan 5. Ih jauh jeung kurang orang ruangan 7. Mana mau Misalnya hari mana? Orang beda lah jeung marane. Soalnya orang ngeluang beasiswa. Nah, mana itu ngomong ke urang? Lain kita ngomong soalnya urang teh belum sakit kan. Ieu nya urang teh babaturan nya. Mun sabisa mungkin urang ngabantuan bisa. Naon nyerita. Yang geus we ayeuna semoga cing urang teh nya dapat nilai nu memuaskan. Jeung cing lulus we sampai ieu. Cing babarengan deui we nya kuliahna bisa beuling deui. Itu doa dimulai. Yo bisa. Orang dia semangat. Kumaha nih? Kurang lancar. Bener. Ih, langsung kamu. Ibunya mau lancar. Alhamdulillah lancar. Urang ge acan, can aya notifna. Mungkin tak ada yang notifnya. Deg-degan kieu. Kumaha nya? Semoga we lulus. Oh iya orang geus dapet ya.